Wow, emang geus kenalan? Lain gitu. Wah, si Angela dialak kemanehnya. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Si awak malami pisan. Saya lah ini. Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Aku maha amang teh cios. Cios satu Neng kayak sekedap deui kadinya. Abi tos di dieu ngan kosan. Nya kayak atuh 15 menit deui lah antosannya. Mohon atuh sok Assalamualaikum. Mau Neng, waalaikumsalam. Tuh, ini ngadaban Punten. tarik nauli itu tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade kasaha? Bade kasih ewok. Atuh aya teh saha? Ieu mah bapana. Bapana. Kapan bapana mah di Jakarta? Aya teh aya wok maneh. Emang aya teh tadi kan hoream deui teman kemarin mah. Emang kudu gitu? Jahat kopi lah. Tong gitu atuh. Kapanan CS? CS lah. Mana naon tadi eta? Nyarek ulin atuh karesel di imah mah. Ih, urang ngerek ulin ieu teh Rek ulin ka mana euy? biasa tuh jeung gebetan. Wih, ayeuna mah geus solot euy. Iya, tuh lain proses men. Lain urang ka dieu teh rek ngajak ngarujak. Oh. Terus Heeh, urang rek minta buahna. ih mana mah tangka karek diajar buah geus dipenta. Coba yang mus asar ngalamah. Wah, atuh hiji mah. Ih, lamun cek urang ulah-ulah, mana mah tara benang di bejaan. Nya tuh. Geus we kieu aya mah. Mana kayak kurang diberi duit, yang beli bahan perujakeun anak. Rek eta beulikeun ku maneh. Teh mau ulah tangkal buahan urang bukan mah. Ya tuh mana beditna? Ya, Ah, ngaikan sakitu ge. mahir atuh. Kayak di mana ngarujakna? Tuh di ditu tuh, nah papangge ieu teh si Mas Otoy. Oh, atuh ke urang kan tuh nyamperkeun. Cek atuh lah aya kitu mah. Bisa tuh urang rek mangkat lah. Heeh, jeung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Austin, Maya, terus Amanda, Hadir. Michael, Hadir. Albert. Hadir. Oke. Jadi aduh, sorry lu. Angela. Hadir dong. Nah, sip lah. Nya tong kamaran nya, sok sing halakur jadi buahan teh. Urang rek ulin heula. Ewok geus eueuh euy. Wah, tak aya mah buahna. Wah, Bunga euy. geutik ieu mah euy. Ieu mah. Sanjeuna atuh. Wah, lu ieu. Mantap ieu mah gede.
Aya tuh Neng. Ih, si Ayo kan ngelami kita. Ih, namanya teh si Tata ka Bumi. Oh, ayo tuh jangan angkat. Yuk. Ganteng sebenarnya aing si Gajayan Malik. Mau di sisiran. Bensin pun. Berangkat. Aman euy. Si I love you, I need you. Aku nggak bisa bohong. Wah, anak ajaib itu. Tak, kemana-mana? Kemana we bebas, dunia kan luas men. Si masuk terbalik dah ngejawabna. Apanya ge balik kurang ditembalan. Guys. Orang enak nanya. Tempo enak orang. Geus kasep can ieu. Heuh, sinarieun kasep mana euy? Rek kemana? Ulin atuh. Ulin ka saha? Pupu orang mah tulin ke si Ici. Oh, juga tuh. Ih, kela. Nanya orang sekali dia. Geus kasep can orang ieu. Heuh, man, mana mah kasep juga artis Korea. Tapi aya bedana. Naon bedana? Aya artis Korea mah Lu Minho, aya maneh mah Oh. Dasar si Sarta. kurang kasep kieu. Buat boloho. Mana ge buat gua? Ayo bok nuhunnya terus ngajak amang Neng. Anu nuhun pan Neng tos kersa diantar ku. Ya, Wios. Neng we nuhun. Henteu awe nuhun kan Neng. Ih, Wios Neng we. Nyatulah hai kitu mah. Duh, kalau Neng ieu duh, susah asa ke perempuan kieu Kunaon jika dia juang kutil ku Neng. Sok. Tos. Terus enakeun asuh cana. Atas dengan bau jengkol unggul. Ih ya, masa gitu dah. Udah tuh, re. Tadi mah secara teh asa burem Neng, tapi enak mah jadi liur kieu. Nah, halir kunaon? Nyepan kanggo ama dunia teh hitam dan putih ya. Tapi pas ninggalin Neng mah jadi berwarna. Ya mah. Terus Neng bere kalabat heula. Nyatu sok. Bener. Dah. Ini segar imah tuh Benar rujak tak wok, dah ya, geus jadi. Kita tuh. Masaknya. Apa kieu mah? Ini segar kieu. Kalau ikan biasa ada kieu tak. Sorry cek nak. Dan tuh dicengekan wok. Udah tuh. Tadi ku siram atau kurang direnos. Kubannya habis racun mana teh? Huru ya tuh wok. Udah aku make cengek tadi teh. Oh, terus tuh. Tuan Teo aku siram atuh durai semua. Jadi, Rentan. enggak. Siap pada kemana? Bari amon ka sisa koneng. Jangan tadi. Jangan rujak lah. Udah. Nyesok ngiring raos we. Ya, bareng enggak? Ya, ada jalan Sep. Ya. Terus ahap lu. Apa nunggu nah? Lah buatnya mau nunggu nah. Iya, yang di mana tak? Yang menang meuli atuh. Beli di mana? Lah untung sekarang apa? Wah, mana mau? Saya sawabu tuh. Wah, bahaya. Si Bewok geus apalin ieu mah. Wow. Emang geus kenalan? Kayak gitu.
Wah, si Angela dialak kumanehnya. Nyawok. Wah, tentu ingan maneh mah. Kalau kang ada tuh. Wah, ganeng maneh mah. Wok, tuh Neng Mimin tuh. Mana? Tuh. Ketipu. Saha di rumah ganggu. Dagan euy. Halo Gan. Oh man, ka dieu ka ieu mah. Penting ieu nya. Kela tuh Gan. Abi teh apel ka Ici can nepi acan ieu. Lah buru ka dieu bisa dipecat mana sih ka si Tatas ya. Baiklah Gan, demi kamu aku rela balik lagi. Nya sok atuh burunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon deui sia teh? Atas lah, Neng atasan Lilis. Ah, henteu Neng. Oh, mun atuh ai kitu mah. Neng terang teu rasa kadeudeuk aa ibaratkeun jangkungna langit sareng jerona lautan. Masih eleh Neng ku rasa kadeudeuk aa ka Neng Lilis. Ah, si Amangin kitu ah. Da emang kitu kenyataanna Neng. Mun Lilis oke paham. Ku keuyang na hoyong pendak sareng Lilis. Lilis percanten yen eta tos ngawakilan perasaan ka Lilis. Terus yuk cang ameng ka paling ditu. Yuk.
Sah neng, sampai jang dari bawah. Ya atuh A. Nuhun ya A. Naon neng? Terus ngajakan Lilis amang. Pokoknya mah dinten ayeuna Lilis bunga kacida. Ah kan eta mah tos jadi tanggung jawab A. Masihan ka bunga kan yang Lilis. Sanajan A mung tiasa masihan ka bunga ku cara sederhana. Mun wios A da ai ka bunga mah teu diukur ku artos sungkul. Asep, cek urang naon? Tong sok panean ngadegetan budak urang, komo diajak ulin. Yo, lamun maneh betah keneh cicing di lemur ieu. Di semat ayeuna maneh tong sok ngadegetan si Lilis. Yo, man. Bawa Lilis balik. Yo, Neng, ketang di urang ka dieu. Siap, urang ieu perlu jeung si Asep ya. Ya, maneh tong aneh. Kunaon pangna urang apal maneh keur ulin jeung budak urang? Ya, ieu surat ti maneh jeung budak urang, Lin. Tah kurang pulang ke suratna. Awas lamun wani-wani ngadeketan dari budak urang.